Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah dina danget ayeuna sim abdi seja bade ngamutolaah kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikami Muhammadiyah karangan almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan ku ngadaras urang sadayana kana ieu kitab sing janten sababiyah ilmu anu manfaat. Ayo urang kawitan wae ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil izzati anu ngagaduhan kagagahan wal jalali sareng kaagungan. Wasi'il karomi anu jembar berehanana, azimil ifdoli anu agung masihan kurniana. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametanana ala sayyidina eta moga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad al-mab'uthi anu diutus litatmimi makarimil akhlaqi pikeun nyampurnakeun pirang-pirang kamulyaan akhlak al-mufaddali anu diunggulkeun ala kafatil makhluqati kasakabeh pirang-pirang makhluk alal itlaqi netepan kana mutlak wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi masobihi sunnati anu jadi pirang-pirang lampu na sunat al-a'lami tur anu jadi pirang-pirang benderana wa ala ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi al-bazilina anu padang rahkeun kabeh angfusahum kana pirang-pirang dirina itu ashab li taudi syara'i pikeun martelakeun pirang-pirang syariat wal ahkami sareng pirang-pirang hukum wa ala sairil a'immatil mujtahidina sareng kasakakarina pirang-pirang imam mujtahid al-qaimina anu ngadegkeun bihibdi namusiddini kana ngaraksa pelaturan agama. Amma ba'du saparantosna maca basmalah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Rasulillah. Falamma kana mangkasa mangsa aya naon ilmu sunnatin nabawiyah ilmu sunat kanabian ba'dal Qur'anil karimi dina sabada Qur'an anu mulya a'dhamul ulumi eta pang agungna pirang-pirang ilmu naonana qadron pangkatna wa arqoha sareng pangluhurna pirang-pirang ilmu naonana syarapan kamulyaanana wa pahron sareng kaagunganana id alaihi karena eta tetep kana itu a'dhamul ulum mabaniu qawaidil ahkami syariatil islamiyati ari ngadegna pirang-pirang qawaid pirang-pirang hukum syariat bangsa Islam. Wabihi sareng kalawan itu ilmu sunnah tazharu jadi jelas naon tafasilu mujmalatil ayatil qur'aniyati pirang-pirang pertelaan pirang-pirang ayat mujmal anu bangsa Quran kaifala arek kumaha henteu dohir wa masdaruhu sedengkeun ari pangbijilanana itu ilmu sunnah aman eta ti jalma la yamtiku anu henteu ngucap ieu man anil hawa tina hawa nafsu in huwa henteu aya itu ucapan atawa qaul illa wahyun
angin eta wahyu yuha anu diwahyukeun ieu wahyu bahwa mangka ari itu ilmu sunnah al mufassiru eta anu martelakeun lil kitabi kana Quran wa inna manal poko sareng pastina ngucap saha nabiyu kangjeng nabi lana ka urang sadayana bihi kana itu sunnah ar-rabbihi eta tetep ti pangeranana itu nabi ahbabtu maka resep kuring hina mutalaati kutubil hadis sittati dina samangsa-mangsa ngamutolaah kana pirang-pirang kitab hadis anu genep as-sahihati anu sahih al-mu'tabarati anu mu'tabaroh antakhiba kana yen milihan kuring minha tina sawarehna itu kutubus sittah atawa hadis sittah kitaban jami'an kana kitab anu ngumpulkeun li ahasini mahasinil ahadisin nabawiyati kana pang alusna pirang-pirang alus pirang-pirang hadis nabawi wa akhtaru sareng milih kuring minha tina itu ahadisin nabawiyah mukhtarul hikamil muhammadiyah kana anu dipilih tina pirang-pirang hikmah di utusan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mustamilan bari anu ngawengku alama kana perkara tamasa anu banget narik ilaihi kana itu ma naon al hajatul ijtimaiyatu pangabutuh anu sarereaeun wa tad'u sareng ngajak ilaihi kana emma naon al jami'atul islamiyatu kumpulan jalma anu bangsa agama Islam murattaban barina anu ditartibkeun ala hurufil hijai netepan kana tartiban huruf hijaiyah wallahu sareng ari Allah subhanahu maha bersih Allah wa ta'ala tur maha luhur Allah al musta'anu eta anu disuprih pitulungna wallahu a'lamu bissawab.